Yandai lakinillahu yashhadu Allah menjadikan saksina bima anzala ilaik anu kana perkara anu nungsurkeun salira anzalahu bi ilmi Allah teh ngalungsurkeun Al-Qur'an teh bi ilmihi jeung ilmuna. Jadi Al-Qur'an teh sada sungkul bacaan tapi jeung ilmu-ilmuna sadaya ilmu anu aya di alam dunya itu tina Al-Qur'an kasana. Punten. Ilmu biologi Al-Qur'an ngawitanana. Ilmu matematika Al-Qur'an. Ilmu fisika Al-Qur'an. Dasarnya ilmuwan teh lain ti barat. Punten. Bilinya ilmuwan teh ti barat asal mana ti urang. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Jabbar. Asalnya orang Islam ngumpul ulama-ulama Islam. Dah kapungkur mah ilmu teh teu dibagi-bagi. Punten Bu. Kapungkur mah ilmu teh teu dibagi-bagi. Sana ilmu ti Allah. Dek ilmu Al-Qur'an, dek ilmu sains, ilmu Allah sadaya oge. Ayeuna mah dibagi. Lamun masantren ilmu agama, lamun sakola ilmu dunia. Akhirnya sakadik jalmi nu fanatik jang naon sia sakola mending keneh masantren. Nu akhirna beres we masantren, nu akhirna teu apal dunia. Akhirna kumaha jadi mah Islam kanan. Islam teh kumaha nu asapang benerna we da kulantaran urang mah masantren hungkul. Islam kanan Bu. Jadi eta anu aranu Islam kanan teh nu orang-orang anu masantren teu daekeun sakola. Da ilmu teh Islam teh tisadayana. Islam teh ngajarkeun biologi, Islam fisika, ilmu dunia teh Islam teh ngajarkeun. Da kapungkur mah hiji ilmu teh. Ilmu Allah sadayana oge. Pan aya bahasa kieu aya kapungkur teh. Di pasantren heureuy tapi nya yang naon diajar bahasa Inggris dan mau ditanya ke malaikat dalam kubur man robuka man isyur nemua aya kitu nya kapungkur mah ku pakating naon ngamilah-milah urang masantren kedah jang akhlak sakola ge kedah mantak dipecah ayeuna mah ku Belanda dipecah ye nu masantren geus masantren tong sakola barodo we nu ayeuna. Ayeuna teh jalmi teh kitu. Mata urang mah teu kenging, ayeuna mah tos modern. Sakola ge wajib. Masantren oge sami wajib da ilmu teh ilmu Allah. Tiasa. Mata saharu rek dakwah ka Amerika, sanu dakwah ka Australia, sanu dakwah ka Vietnam, orang-orang anu biasa bahasa aranjeunna. Kan Islam teh menyebar ke mana-mana kulantaran santri-santri seperti itu. Bener kade ulah nyebarkeun. Orangnya disebut